Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamiarsa, patepang deui sareng simkuring Nurul Putri Wardana. Pamiarsa, dina danget ayeuna simkuring baris nyarengan pamiarsa sadayana dina acara Warta Ayeuna. Edisi Rebo 1 Maret 2023. Pamirsa, Nusantara kacida pisan beungharna tina seni katut budaya anu rupa-rupa ayana. Salah sahijina aya di wewengkon Tatar Sunda, Jawa Barat. Pamirsa, seni jeung budaya Sunda mangrupakeun harta banda urang Sunda anu kedah dimumule, dilestarikeun sarta dijaga kaayaanna supados henteu parem obor. Mang Heri anu asalna ti wewengkon Micalung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mangrupakeun salah sahiji tokoh kasenian Sunda anu masih ngalestarikeun salah sahiji kasenian Sunda nyaeta calung. Kumaha kamekaran calung di lembur Mang Heri? Hayu urang sasarengan Bandungan iber salengkepna. Hatur nuhun anu aya di studio. Pamirsa, ayeuna simkuring mulai hiji nuju aya di Kabupaten Calung, Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Sareng salah sahiji tokoh budaya wanita calung anu aya di Kabupaten Calung nyaeta Bapak Heri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Punten bade tumaros. Jadi naon anu dimaksud wanita jenis calung teh? Waditra teh hartosna salah sahiji alat kesenian tapi karawitan di urang Sunda pastinya. Di antawisna nyata calung. Calung kita disebut waditra teh pentingnya. Di mana asal muasalna calung ieu? Calung asalnya memang asli di Jawa Barat ya, di Jawa Barat, kesenian khas Jawa Barat. Tentu di kampung Burge juga nanti sebelum merdeka ge tos dimainkan ku nenek moyang urang sadayana di urang Sunda kampungna. Di tahun sabaraha waditra calung ngawitan aja? Waditra calung panginten kadinakeun ta calung teh dimodifikasi sehingga aya sababaraha hiji pangintennya di antawisna aya calung anu disebut dengan calung anu dipegang atau napi nu sok dimainkeun ayeuna nyata dan nama ayeuna teh tos ageuna juga gambang. Jadi calung teh juga gambang 10 ieu pangintennya 10 biji di talian enten nakolna juga gambang gitu. Tah ari sok dipintonkeun mah panginten anu ditakol di jingjing jadi calung jingjing pangintennya. Calung jingjing benten sareng calung gambang pangintennya. Sareng biasana calung teh didamelna tina pergunaon. Pamidi damalna calung teu sagawaya awi panginten, tapi khusus kedangan ge awi anu hideung ge pangintennya khusus awi calung enten teu biasa tina awi naon wae panginten. Nah kan alat musik calung sareng angklung teh hampir sami. Begituna naon bedana calung sareng angklung ieu teh? Upami calung panginten dina nadana daminati lada. Upami angklung mah do re mi fa sol la si do pangintennya benten teh. Sareng dina ngagunakeun alatna upami calung mah ditakol panginten. Ditakol upami eta mah panginten angklung mah digoyangkeun panginten. Eta benten mah. Teras biasana aya sabaraha urang masuk midangkeun calung ieu? Dina calung rata-rata biasana anu nyepeng calung panginten 5 ditambah kenang. Jadi genep jalmi biasana anu nabuh kana kesenian calung. Nadana wae anu digunakeun dina alat musik ieu teras kumaha cara ngagunakeun calung panggian urang? Nadana daminati lada. Sapertos nya kesenian Sunda. Jadi da minati lada genep adanya janten kete pemegangnya pemula mah katon ngapalkeun we di mana posisina oke panginten ditakol mitos apal mitos lancar katon mareasikeun panginten kumaha kecepatan sareng keterampilanana seorang we panginten. Di mana atau dina acarana wae calung biasa dipidangkeun? Dipidangkeunana calung meka pungkur panginten dina waktos hajatan aya nu manggil hajatan terus oge biasa dina kesenian dina 17 Agustusan pangintennya
Ayeuna ge biasa aya mung panginten anu mah dina pentas seni biasana sok di rageuna dipampirkeun. Media wae anu dianggo ku Bapak dina midakeun wanita jeung calon. Pami wanita di dieu panginten di bidana paling dina pangken-pangken lah pangintennya seperti biasa. Panginten biasa masyarakat teh sareng dia langsung terang belatur mah berarti dina pangken-pangken panginten dia kana. Biasana sabaraha penghasilan dina sakali midakeun? Dina bidangkeun calung anu mah tetang tos komo ayeuna tos sesahnya tos jarang panginten. Kadang-kadang di abdi oge di dieu aku komo kamari seperti zaman virus Covid-nya teu independen teu aya latihan. Enten tetang tos para penghasilan anu diekeun ku calung. Atau sabaraha lami Bapak ngelaksanaan kesenian calung? Kami dina calung abdi terangna panginten di tahun 2000 kita terang banyak ngan hancur benar karena kesenian calung di dieu mah panginten sampai di tahun 2008. Naon hambatan nu diraos ku Bapak dina salami midakeun calung? Hambatanana generasi penerus teu aya. Teu aya anu diajarna sehingga abdi enak ge nuju milarian kanggo generasi penerus di kampung nami calung lah sampai ka namina kampung nami calung tapi teu aya paman calung tah. Abdi ge eta tantangan ka abdi mah eta hambatanna mah kirang tertarik orang muda anak-anak muda teh nya kepada calung. Kumaha kesan-kesan Bapak salami midakeun calung? Kesan-kesana panginten nya pami kesan abdi saat tampilkeun calung mah reueus upami ditampilkeun tapi panginten rada ngageurina teh upami memang teu aya nu manggil mainnya kudu ayeuna mari kaelehkeun ku dangdut sareng nu sajana dina zaman modern sehingga kesan-kesana seueur sadihna daripada gembiraana panginten Kumaha carana Bapak ngelestarikeun calung di zaman anu modern ieu? Paling abdi ayeuna berusaha kangge ngarekrut anak-anak muda anu ararit kangge meneruskeun cikal bakal di kampung nami calung supados tetep aya calung kitu we panjenengan. Ngan sakitu anu tiasa didugikeun salaku reporter diuihkeun deui ka studio hatur nuhun. Calung nyaeta waditra Sunda atawa alat musik khas Sunda anu dicieuna tina awi hideung. Nada anu dianggo dina calung nyaeta gamina tilada atawa tangan nada Sunda. Bedana calung jeung angklung nyaeta tina nyandakeunana. Calung mah ditakol lamun angklung mah diolehkeun. Baheula mah calung sok dipidangkeun dina hajatan, agustusan, jeung acara hiburan anu sarupa. Namun, ayeuna mah mung dipidangkeun dina Agustusan unggul. Di lembur nami calung, kesenian calung tos aya ti taun 1882 ka ayeuna. Di zaman modern ayeuna, rada sesah ngenalkeun kesenian calung ka generasi penerus teh. Kumargi kahalang ku teknologi HP anu tos dipikaresep ku sadayana kalangan masyarakat. Barudak zaman ayeuna mah garengsi oge lamun diajarkeun kesenian calung teh. Kumargi, kesenian calung kaasupna kesenian zaman baheula anu sifatna kuno. Padahal, kesenian calung mangrupa kesenian asli Sunda. Lamun teu ku urang, usaha deui kesenian ieu dimumule sareng dilestarikeunana. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu. Simkuring Nurul Putri Wardana ngawakilan Ais Pangampih Flores TV. Sejak pamit undur diri. Bobo sapanon carang sapakan. Hapunten samudaya bilih ayah kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.